numatak cek hadis ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep. Golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pangkasawargana hirupna teh anu mamalahna kaituna cegekan we geureuhan ka batur sabadan. tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageungeureuhkeun we ka batur buka deui hadis. Cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal. Hiji nyaeta ngan ukur geureuhan Cegekan. Kadua goreng hate. Katiluna ubudunya. Kaopat saeutik ka erana. Kalima tulul amal panjang lamunan. Kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun. Tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat teh make dalil. Tah eta nu leuwih rusak mah. Eta buku atuh. Sedangkeun setiap maca ayat, setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh. Kudu leuwih jemar gitu pan. Heeh, ieu mah kalah beuki menculak, kalah beuki naik nafsuna teh. Boga rasa Beuki neutreug boga rasa pangbenerna teh. Padahal lamun balik ke semula mah pantina eueuhan kanyaho manusia malin. Tina bodoh ge henteu pan. eta urukan teh. Aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh. Heuh eta cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing Saha pamuntahan akang atunya. eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh. Tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur. Saeta lieureurna teh aing mah. Eta lolobana teh mah. Zakat teh kalau meuli jaket. Di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini. Benar. Saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema. Goreng nuduh kasih aing jelema. Oh lain ka jelema, lain ka ustad. Ustad, Ka kiai, ka ajengan. santri. Mungkin henteu ayeuna ajengan bohong. Cing. Mungkin henteu kiai bohong. Nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajentar kapake isuk ta eta jelemana Murukan teh. nu matak cek hadis ungdur makola wala tangdur mankola. Jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal digugu gerasa Kalau dijebek eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep macam goreng salah. sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep Resep ka jelmana. tah nu mantap ulah adean ku kuda beureum Harta batur aja aku manehna ngontrak. tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah gitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan
Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun. Da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapag. Da si lain mah pan teu nyaho. Oh dipapag jang. Jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapag ku widadari padahal eta teh dipapag ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapag tapi sia teh dipapag bisa jadi bisa dipapag ku lisung eta pajapo tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh hatena teu piraanan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi ha didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluikeun deui Pak geus jempe nah udah lebar atuh ganeng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah bener ada ganeng lebar teuing butuheun teuing naon sakitu hadirna teh lebar kitu yang lain dikaregepkeun berkarina ngan sakieu we ti dewekna mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjurman Japarko minyak rambut kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak leok dina pengalaman naon Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh can aya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh gini eta can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas pinter Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas segini can aya denge
kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho eta nu matak loba nu pasea teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain ngandung harti kitu lain sujud si sakali deui loh sia da nu ditah teh kecilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik malikeun teh bukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrageun ka urang naon nafsu tah eta bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah ya Allah ya Rabbi benar apapun nu ku ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gara deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawangan balik pan teu aneh begenna nya Pak namurukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak nya tah di mana mau teh paralik deui we kana globalna aya roh kanjeuna kitu tinggal aya eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana supaya bawangan balik sama aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalan mah nu kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing ai nyium kawas ka mantan pacar mah kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna Allah ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga jangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikoretkeun naon akueun sia diri sasampiran waduh kaharti aja nama badan
anak aya di kaler nu kitu anak aya Yahudi Yahudi nepi ka kitu kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we sia tadi alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti Patak tanya ke lain hari-hari ka kolot teh lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses keun da aya nu nyarek mah saha polisi ta urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek mersihanana tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon ni batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teh kana rasa kain nu nyaho ugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang peh jalankeun desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok bade jauh tina kitu kana usaha atuh lompat teh kana dunya kieu we atuh yeuh kieu we yeuh abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit ta eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke neraka nya babari harurung harerang pikabi taun dulu jang teu nyaho jo jurali teh urang teh sagorente matakula kapitan mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh ari geus bageuning hare-hare nongong we panggih oge nongong we gitu jawab gua akang atuh da keur noron gitu
Udah manis. Tak itu delejang. Oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu. Ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang. Pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar di masjid berang peuting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah jauh tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing lanan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan akan heueuh jeung euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah yang nafkahan da kudu dahar meureun bae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi Matak bae tong barunya. dicarekan Jauh-jauh domi. tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya kayak di mana aya waktu samun deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting ti peuting urang ngobrol kerbejana sepi jempling urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta hah kitu siapa kitu teh mendewek acara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat inya panya heeh eta nu galelede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina aya kitu tapi nah bet loba nu korupsi heeh mending geus eueuh khawatir aya paniatanana mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal dina ngan akhirna ka itu tah teteh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasi nah dek mah kana kakawasaan kana kedudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara loba kasieun jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan teu sudi teh nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus buka mobil mewah duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi teh ai pagi kabur geuningan nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleu bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih Diheung teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya itu doi eta Om Bandi terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih Tay kembali tah kitu jang